Sok aya nu nanya, nah bapak aing mah kacape gawena teh. Mangkukna aya di Bandung. Kamari aya di Bekasi ngurus banjir jeung runtah. Poe ayeuna geus aya di Pangandaran ngurus nelayan. Nah, kusabab kuncina bapak aing mah geus disipuh ku ripuh, geus digurinda ku agama jeung ku ulama, geus diasah ku kasusah, geus dikikir ku jikir jeung ku mikir, geus dihamplas ku ngahlas jeung ku maha welas, jeung geus dikumbah ku amanah jeung ku kanyaah. Eta intina bapak aing. Tapi kajag-jag waringkas. Mudah-mudahan bapak aing cing cager salalawasna, cing sehat salalawasna, cing jag-jag salalawasna. Ngarah bisa ngabangun Jawa Barat anu leuwih maju. Sakitu ti abdi mah.